Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Dwi Sastra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, mata pelajaran Bahasa Sunda. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG 2022 yang bertempat di SMAN 2 Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Karaman sudah. Terus Arwang sudah. Ayah sarapan. Ya, Faisal. Kopi nak dibuka. Ya. Acan orang diajak, orang nolak. Ya, sekolah selalu berkah. Oke, dibimbing UKM. Kedua lah. Kedua. Ada acan diajar, ayo orang ngedoa di kawitan. Terus saya kasihan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, betul banget. Setelah jadi lanjang, ku bapak di absen heula ya. Anu teu hadir sawe? Tiba-tiba. Naon cenah? Beliau sedang sakit perut. Hari ini beliau izin dan Diman? Halimah izin. Izin, hadir. Mana cenah? Tadi di luar? Makan. Tadi kesempatan ya, seorang anu hadir ya. Ya, minggu kemarin kurang diajar non? Cerita pantun. Ya, cerita pantunnya, analisis cerita pantun. Ya. Ayo diajar non? Nah, ini kurang diajar dia. Ya. Nah, kemarin mah analisis cerita pantun, ayeuna mengkreasikan cerita pantun. Satu acara maka dibaca heula. Jana, Ijana. Kompetensi dasar 4.6 mengkreasikan cerita pantun secara lisan tulis seperti drama, cerita pondok, puisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasa. Iya, itu kayak nama kalau di cerita pantun ya. Karena drama cerita pondok atau lagi puisi. Tapi ayeuna tidak kalau di cerita pantun karena drama, tapi drama ada nganggo media ya. Yang harus ya. Siap ya. Kasih ya tujuan pengajarannya. Ya. Nanti akan belajar. Aina, bapak ada nyetel di video. Ya. Enggak ditonton video ya.
mengingat kita awas sahaja kau lah. Aku di Warna Wijaya gancangnya kecil gancangnya. Sok tak kenal sih, anjir kopi sawarna. Tadi aku bisa punya saya mana? Aku tak. Aku ayah pun mengalir dia. Ini belum beli kantor harus dengan satu buah dia kurui. Asli pisang tuh kapan layak kurui ada itu ya. Terus ya, harus saja lah. Bukan apa ini? Kenapa dia kenal sih? Satu tahun lagi rakyat lokanya bukan kurang kenal. Kau tidak cicing pinaga nantang buka. Hiji itu Dimas Dewi naga urusan Dimas Dewi pakainya tersain apa panggungan. Hawan dia dipunta usia nanti kunaon yang tahu bokor supaya atau bisa dia itu kerja tapi kalau mau kata pakai tahu jangan cicing di negara ini. Tak gitu anjir perlu bisa. Kalau kedua ijen patu tunggalan yang kaulah, kamu anjir gagas sakti, baik cicing di negara itu gua. Ayat dua. Ya, terus beresnya. Untuk video na. Anu kata kamu hidup di dalam video tadi tokohnya sawe. Prabu, Cium, Dewi. Terus jadi Dewi. Ayeuna hidup terus dibagi kelompok ya, kelompok hiji, 2, 3 ya. Bangga ayeuna di Bapak dikasihan waktos ya. 5 menit ya. Kanggo tahar atau persiapan penampilan carita pantun ya. Bangga ngariung sareng kelompok ya. Jadi siap ya. Kayaknya siap kelompok 2. Siap, Pak. Lihat ini. Kilo siap. Siap, enak tampil. Atas. Oh siap, dua pakai tadi kawitan di kelompok hiji terkenalnya. Ya. Mangga enak kelompok hiji, payun ya, tepuk tangan. Deka mana paman? Betul tuan. Nah, kapan wani-wani yang nyebutkan paman? Kapan ayat teh pepati? Disebut siapa dae, disebut paman geng umur. Nah, mana anak saha? Anak bapak, Saha bapak mana? Saki Indo. Indo mana teh saha? Kapan majikan bapak? Pati duaan salesilian ngadenge omongan Ciwanara bari tuluy ngadeukeutan nukeun nyalek hayam. Di mana mau hayang? Mana halus-halus teuing? Turun nanti sayangna, sama ini tiga bapak jago, pasana timnan daun. Atau buku yang istiawa merupakan mempakarkan cingalikan. Tah, ini bututna. Abang-abang Ih, ngabong-ngabong masong. Pati ngajak ngadu hayam bari ngucapkeun hayamna tina kisah. Ciu manara oge ngalepaskeun hayamna. Keur bae diadu, kaceritakeun hayam Pati nu eleh. Eta dua Pati teh ngambek, Ciu manara kaleungit ninggalkeun tempat eta. duh rai tiwas hayang orang pae udah leungit keun wae taksiran anak siluman. Eta dua Pati tuluy aringgil ninggalkeun tempat muruk ka Paseban. Kaceritakeun lengser jeung Ciu manara. Neka mana uang? Mereka Paseban belu bawa
tuh jepuri nya tuh wau dapat bagi ke kakara Lengser ngaleos ngindit ka Paseban dituturkeun ku Cium Wanara kacaritakeun geus nepi ka Paseban. Asap di mana? Kapan ini pasudusunan? Banyak kuningan. Karena Cium Wanara, potati balangtrang, aki balangtrang. Syukur ting juragan, kuwa geus saharti. Ieu wae mah saha? Asep, ieu mah Paseban. Aya nu support opat, mata loba naon? Kursi gading dapur intan, Perhati naon? paranti aja. Kumaha mah kumpul di dieu kan? Ulah bisi dorakan. Cium Wanara tengah gugu karena panyaran lengser. Dek wae Cium Wanara diuk dina kursi, tapi kursi nu didiukan teh remuk lantaran teu kuateun ku awak Cium Wanara nu berat. Lengser luaseun. Duh, agan tiwas orang teh tanggung cilaka. Disel-sel mun kagungan. Cium Wanara kalah seserian meninggal ganggang. Seperti naon? Ranjang ganti ya, dibagi pulau beraja. Cium Wanara tuluy naik kana ranjang katil, tapi ayeuna mah ku lengser teu dicarek kacaturkeun Cium Wanara jeung lengser geus aya di pasamuan payungan Ratu Galuh. Maneh urang mana? Abi urang geus sunten. Saha ngaran? Abi teh Cium Wanara. Rek naon saja teh datang ka ieu? Sim jari nyolong kadu hayang, tapi pulang ku awan. Mana hayamna? Hayam ditinggalikeun ka Ratu Galuh. Ratu Galuh marios hayam ayeuna Cium Wanara. Ieu hayam teh di mana asalna? Sumuhun, pariksa Gusti, ari hayang abi turunan ti sayangna. Ibu bega Bapak jago, kada usah tahun hiji, sayangna kudu kanagan. Palingan hayam teh bet alus. Sabuat kitu Dewi Pangrenyep ngaharewasan ka lengser. Lengser sok inget ka Mbana Galinduk. Basana keur waktu babar di kakaya ari ayeuna nu dipicen datang di ka payunan ratu. Aing teh kalangkung sieun. Bontong dianggo sieun, sabab ieu boga ibu. Ayeuna mah geura aku ku gambaran. Mangke lengser ku aing dipikir heula. Ratu sasauran ka Cium Wanara. Abdi mah teu ngabantu tumpang. Abdi mah teu ngabantu tumpang, ngan cijarek numpangkeun umur. Hade ari teu teh gamah kana umur. Pilaweunana nyaeta ti aing nagara Sabeula. Sumangga ulah bulan penting ge sejang gilingan. Hayu gerak pek mangkalan bobotohna pati dua. Hayam diadukeun. Itu teuneng ieu ludeung. Wani sarua daekna. Hayam teh perak bae abah. Silih pacong ku pamatuk, silih gintik ku jangjalna, silih peupeuh ku sutuna. Hayam sarida bedasna. Lila-lila hayam Cium Wanara kadeseuh. Hayam teh pek kapaehan. Hayam teh dibanjur tuluy hayam diadukeun deui. Keur kitu datang naga wiru ti Gunung Padang ngurup ka hayam Cium Wanara. Akhirna hayam Cium Wanara bisa ngelehkeun hayam Aryana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Gusti, abdi badhe ngalaksanakeun parentah anjeun. Kalawan gumbira Dewi Pamranyap langsung melaksanakeun parentah salakina serta nyusun strategi sadaya karaji dilarang ngabantosan naganingrum ngalahirkeun kabeh kudu ninggalkeun imahna nalika naganingrum ngababarkeun. Saenggeus seureus salila tahun naganingrum neangan paraji tapi turun nu kapanggih sadayana parantos mangkat atas parentah ti Dewi Pamranyap anu timburu. Aduh, betul abdi mulus dirinya di jika abdi bade ngalahirkeun ayeuna. Dewi Pamranyap anu ngadenge naganingrum rek ngalahirkeun datang pura-pura nulungan. Oh, naganingrum anjeun bakal ngalahirkeun anak anjeun bakal dilahirkeun. Hayu, abdi bakal mantuan anjeun ngalahirkeun. Naganingrum teu acan terang kumaha jalma ngalahirkeun. Ceulina ditutupan kapas bari panonna ditutupan lawon. Naganingrum teu ngarti terus turut kaparentahan Dewi Pamranyap. Teu lila naganingrum ngalahirkeun budak lalaki anu kasep. Orok eta gancang diasupkeun kana kandaga dibere endog hayam. Sanggeus eta orok asup kana kandaga tuluy dipalidkeun di walungan Citanduy. Orok anu dipalid dilaporkeun ka raja eta anak anjing. Punten Raja, kuring kakala mantuan Dewi naganingrum ngalahirkeun orokna jeung katinggalina naganingrum ngababarkeun anak anjing. Naon? Naganingrum ngalahirkeun anak anjing. Lesar. Mohon Gusti aya naon? Gerak bunuh Dewi Naganingrum. Kajadian ieu bakal jadi aib pikeun kerajaan. Mohon Gusti abdi bade ngalaksanakeun perintah langsung. Sanggeus kaluar ti karaton ngarasa hariwang jeung bingung turut teu boga hate rek maneh maehan Naganingrum. Nah kuring teu boga hate pikeun maehan Naganingrum sedangkeun manehna oge ratu bager. Punten ratu, kaula dititah ku paduka sangkan maehan ratu, tapi kuring teu boga hate pikeun maehan ratu. Abdi gaduh ide pikeun nyalamatkeun ratu. Kumaha lamun ratu cicing dileuweung? Mungkin kuring bade ngawangun gubuk pikeun ratu ku dileuweung. Hatur nuhun. Anjeun bager pisan lengser.
raja. Kewajiban abdi ngajaga kulawarga kerajaan ratu. Hiji poe kandaga anu ngandung orok ngalangkung kawalungan Cikali. Kandaga katewak dina gunung. Pakakas pamaya ipasan bisa urang tepu anu dicicingna deukeut walungan. Isuk-isuk aki balangtara jeung minggu langsung ikut ka bukit. Tadi peuting hiji balangtara mimpi kapuragan bulan. Numutkeun kepercayaan maranehna mimpi kapuragan bulan, artina maranehna bakal menang rezeki. Manehna duaan nepi ka tepi walungan buhuna dai dibuka. Aya kandagaan sareng nalika kandaga dibuka aranjeunna leuwas. Aki, tinggali aya orok di kandaga. Orokna lucu pisan. Nya ini rok ieu lucu pisan. Ayo urang bawa ka ieu mah. Nini balangtara bunga kacida orokna langsung dibawa deui. Kagubungna jeleuweung orok anu mah ampun napi perawatan asik. Teu aneh orok tok teh tumbuh sehat. Sababaraha taun ti harita orok anu kapanggih di walungan ayeuna umurna 17 taun. Aki jeung nyina nyaah pisan ka manehna. Hiji poe eta budak milu akina aki balangtar ngantrang neangan kai bakal dijual ka kota. Sabot si akina keur sibuk neuteukan kai, anak akina nempo manuk luncat dina dahan. Manuk naon eta aki? Ngaranna Jeung Wanara. Eta sae nya? Heueuh alus kunaon kitu badi. Ieu terus linglung kana ngaweana. Budak masih jempe bari neutepan tangkal. Manehna jumping sabudeureun nu budak teh dikawanoh tuluy nanya dikasih aki. Sateunaon deui eta aki? Wanara monyet. Aki langkung sae upami nami dua sato eta dihijikeun janten nami abdi. Oh nya sae pisan. Jadi ngaran anjeun Ciung Wanara. Sanggeus menang kai cukup duanana balik ka imah babarengan. Dina hiji poe Ciung Wanara menta hayam adu ka aki balangtara. Ciung Wanara, aki kuring hayang-hayang aduan. Naon menta hayang aduan? Aki teu boga hayang aduan cu. aki mikir sakedapeun sebab hanjakal pisan teu bisa minuhan pamenta Ciung Wanara. Gitu aya dong hayang ieu kumpul nungku urang di gaduh. Endong naon endong pikeun naon endong? Ieu endong teh anu dipalikeun barang maneh keur orok di kandaga. Pikeun jeung leuleuman endong ieu indit ka Gunung Padang sarta minta bantuan naga wiru. Oh nyaki
Hatur nuhunnya abdi bakal nyandak nasihat. Cium wanara kacida bungahna ngadenge parenta akina tuluy inggit ka Gunung Padang pikeun neangan nagawiru saenggeus endogna ngahetes serta jadi nu. Cium wanara kacida bungahna saenggeus balik ti Gunung Padang cium wanara nanya ka Eyang Balantara. Ki saha ari bapa jeung indung kuning sabenerna. Kumahna cara abdi tiasa ngawaler ka atarosan budak ieu tapi sakuduna budak ieu kudunya di mana asalna. Ki naha jempe kuring nanya saha indung jeung bapa kuring sabenerna. Cium Rama Anjeun Sang Permana di Kusuma, Raja Galuh Pakuan. Padahal ayeuna raja lain bapana. Bapak abdi Raja Ki nyamuhun Anjeun turunan Menak Galuh. Teras abdi hoyong ka karajaan nepungan Raja Galuh Ki. Aki ini pamitnya mungkin abdi bade buih deui pikeun ngajemput Aki sareng didi saatos sagala urusan abdi parantos rese. Muhun anaki awas anjeun jaga dirinya. Aki jeung Nini sedih pisan ditinggalkeun ku anak asuna anu dipikanya tur dipika cinta salila ieu. Saenggeus menang restu jeung mawa jago adu cium wanara init ka tanah Galuh Pakuan. Hei Anjeun, tong gogoro ka dieu hareupeun karaton. Engke lamun raja ngadengieun aya nu ribut hareupeun karaton pasti bakal paeh maneh. Abdi hoyong yang harupan raja bejakeun ka raja maneh yen cium wanara hayang papanggih jeung raja. Eureun muhun abdi bakal ngadukeun anjeun ka raja. Hapunten raja, aya hiji jajaka anu kasep keur ngacapruk hareupeun karajaan manehna hayang nepungan raja. Naon? Kunaon eta pamuda ngaganggu payunan karajaan kuring? Gancang sitah sumping ka kuring. Muhun Gusti. Punten raja, ieu jajakan nu ngarusuh di hareupeun karajaan. Leres raja, abdi sumping bade nepungan raja. Hei pamuda, sahaan nami anjeun sareng di mana anjeun? Nepangkeun abdi cium wanara putra Aki Balangtarang sareng Nini Balangtarang di desa Sunten. Naon maksud datang ka dieu? Jadi kieu Gusti, kuring boga hayang aduan anu aneh indungna reuleuh sataun. Sayangna teh kandaga anu leuwih anehna samemeh megar ieu endogeus kumayangan di walungan. Baginda inget kana Ganingrum anu keur ngandung sataun. Sementara eta Dewi Pangrenyep geus nyahoy yen anu ayeuna aya di hareupeuna nyaeta putra Ganingrum anjeunna sumping pikeun males dendam. Hahaha, anjeun hoyong adu hayang jeung kuring. Hayang kuring mah
pernah eleh ku hayam lain. Hayam kuring ngaranna jelung, hayam anjeun pasti eleh. Naon tarohana? Lamun hayam abi eleh, abi rela ngorbankeun nyawa, tapi sabalikna upama hayam raja nu eleh, mugi pasihan satengah karajaan Galuh pakuan pikeun abi. Oke lah, abi satuju sareng saran anjeun. Kusabab Raja Galuh Pakuan merasa yakin hayam jagoan bakal menang. Raja Guragiru nyokot hayam jago papalantaran serta dituturkeun ku Cium Wanara. Mamimitian dua hayam jago dilepaskeun pikeun ngalawan. Adu seru antara hayam Cium Wanara jeung Galuh Pakuan. Iya yang tadi itu. Hayam rajana eleh pae saged hayam rajana eleh dipacok ku hayam Cium Wanara. Kurang ajar hayam kuring eleh ku Cium Wanara. Najan kitu kuring kudu narima eleh ieu sarta minuhan janji kuring. Abdi bakal minuhan janji abdi. Kuring masrakeun satengah wewengkon karajaan ka Cium Wanara, nagara anu kulon. Samentawis anu wetan abdi serahkeun ka hayam Bangga putra abdi. Sareng ka masing-masing abdi masihan gelar Prabu. Dina hiji poe Cium Wanara nu geus nyieun penjara besi keur ngurung jalma jahat, ngajak Prabu Brahma Wijaya Kusuma jeung Dewi Pangrenyek mariksa penjara nu Prabu Ratu mangga tinggali ieu rohaga panjara. Eta luyu jeung katampuan teu pikeun kamar panjara mangga lebet Gusti. Muhun nya kuring pariksa ieu panjara. Hahaha, alus asup ka jero. Lamun anjeun geus di jero, kuring bakal langsung dikuncikeun eta pantok panjara. Sanggeus rengse rencana jeung sisaat pikeun ngahukum Prabu Brahma Wijaya jeung Dewi Pangrenyek, anjeunna tuluy nyaritakeun kalakuan Brahma jeung Pangrenyek ka rakyat kerajaan. Hei orang Galuh Pakuan, dangukeun nyen raja maneh Prabu Brahma Wijaya jeung Dewi Pangrenyek nu kejam ayeuna geus dipanjara di karaton. Rakyat sarua Hore abdi ngahaturkeun nuhun pisan raja. Pasti nagara urang ayeuna bakal aman. Saatnya istirahat di rumah. It's time to have some Alasan maneh Cium Wanara mamancarakeun bapak jeung indung kuring. Kuring bade ngalawan Cium Wanara. Kuring baris ngajalankeun pemberontakan. Hayam Bangga ngambek pisan ngadenge bapakna
jeung indungna dipanjara. Pertarungan seru antara Cung Wanara jeung Haryang Bangga. Hei Cung, kuring bakal ngalawan anjeun. Abdi henteu ridho. Anjeun nyiksa jeung sareng bapak abdi di penjara. Hayu gelut, ayeuna kuring bakal ngahancurkeun anjeun. Gelut dilaksanakeun terus berang jeung penting. Ujung-ujung muncul Prabu Permana di Kusuma diiringi ku Ratu Dewi Rajaningrum serta Uwa Batara Ulungsu. Haryang Bangga jeung Cung Wanara. Eureun taruh ieu. Pamali ngalawan terus sorangan anjeun dulur kami anu marentahan ieu tanah. Cung Wanara digal jeung Haryang Bangga manten walungan Brebes nagara anyar. Jeung muga-muga ieu walungan jadi wates jeung ganti ngaran di walungan Brebes jadi walungan Pamali. Pikeun nginget-nginget duaan yen Pamali ngalawan kadulu sorangan. Sumangga Dewi Pangrenyek sareng Brahma Wijaya anu bisa disebut Arya Kebonan di penjara ku dosa-dosana. Sanggeus ngadenge keterangan bapana, Cung Wanara langsung ngajemput nini-nini barangtara sadayana hirup bagja di karatona anu saterasan di ngaranan Pakuan penjara. Saprak harita ngaran walungan Pamali teh katelah Cipamali dina basa Sunda atawa Mas Eksan. Memang tadi sakayanya, tapi ayat kekirangan non. Nah kita soalnya bilang tarik. Ya, tapi saya sama kayaknya. Kita sadayana tos kapayun sambil ya. Nah, yang keterusan kan. Ya. Ulah hilap dina WhatsApp ya Bapak Yudun ya sama PD lembar kerja peserta didik dan kemudian dikerjakan per kelompok ya. Menurut Pak Yun ya masih cari tertentu ya. Tapi acara ditutup nggak orang ada ya KM. Enggak dibikin doang. Diajar pantas sensei, ayo orang doa terlebih dahulu kita ikhlas. Doa terus sensei, kasihan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, termohon sekarang mulai jadi Bang Didi Bubayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi